Hari puasa mah kudu dijaga sadaya lagi leres. Hari puasa mah lain nahan laparungkul awal nafsu. Ibadah kudu langsung getol, kudu langkung getol, kudu langkung sempurna lah tinu biasa. Bawat ngabuburit ka jalan anyar kok. Ayo. Geus jadi da. Nah, bunjir. Oh, bener. Itu juga mau buntalan. Ini jangkung badag anu nya. Oh, iya bener. Eta teh nu. Atuh dadahar wae. Cer. Cer ya ka cer. Dia gawat. Nyamperkeun. Kan kadieu kan. Nyamperkeun. Ada apa teh si bunjir? Sina lupat. Wah, lupat bener. Aya naon? Mana ari was? Ain eta tadi eta mah. Nah, eta buntalan aja keresek naon? Iya mah biasa mama ieu. Minuman jang pembukaan. Aduh, ada geus pada ngan-angel aku naon kitunya. Ada ciri teh puasa. Papatahan beram. Tuh ieu mah jang pembukaan. Oh. Naon eta teh? Tapi Boba. Banyak boba mulai jam 7 ya guys. Tapi tadi nabi bibir kecil gitu. biasa bala-bala. Iya mah tadi cai tos abdas pada itu tepan duka. Da sia mah bisa angles nama. Kos tukang beca. Heuh mana teh puasaan teu. Montong lalawora gitu. Puasa, tapi da abi teh alit kene. Ganeng alit teh Di solo. bahu. Mana Alusana kitu. buta. Bereh lagu deui kira sina cicing deui kasarita. Lalawora. Geus kalau sari tambung aing. Bae meeling di dinya. Halus sih harita viral. Masuk atuh. Lalawaranya Bram, gaskeun. Gaskeun lain bisa gitar teh nang tinggalkeun aing geus teh panggil 2 tahun. Teu abi mangan nyanyi siap lah. Sok atuh gua. Ulah nyanyi ningalikeun malah. Siap. Sorana apa lieu? Bae lah sok eta teh saya anu jabrik teh saha. Mangguhan itu. Kenalan tuh kenalan cir. personil Oh anyar. iya tanya. Kasep juga si carang kakan. Sarukan beneran. Cir, urang sok kitu, Cir. Abi teh kalau Berpuasa sok nabi. tanya. Sok Cir. Awak jangkung gede kelakuan budak SD. Sok anggeran lamun geus perang sok ka WC. Api-api kiis padahal sok hare-hare. Bari mekel udut nginumna kopi ABC. Rajin ngabuburit ameh disangka puasa. Ibadah tang maghrib manehna sok milu buka. Udang memes subuh manehna sok milu sahur. Beres dahar sahur langsung hees dina kasur. Kita sholat subuh hesena eleh kuturdu. Sare udang berang ameh buka tere datang. Tiap waktu sholat kameh waktu nani liwat. Nu penting macenah uing puasa nataman. Potong lalawora karena ibadah puasa. Segala amalan dicatat kudu kawasa. Potong asa jongkon hirup kurang jernih dunia. Ke bakal karasa lamun geus dicabut nyawa. Hirup di dunia ngarungkur hirup kasakali. Ieun kesempatan loba ibadah ka Gusti. Yakin geus maot mah moal bisa hirup deui. Tinggal mayunan sagala panitah ti Gusti. Datang waktu isya kalah nangkring di pos ronda. Ngumpul jeung balana bari ngopi dina meja. Batur mata raweh yeun kalaju digaple. Bari suraseri bari jeung heser arepe. Potong lalawora kena ibadah puasa. Segala amalan dicatat kudu kawasa. Potong asa dongkol hirup kurang keur di dunia. Ke bakal karasa